sukain bau teh. Teuing aman we. Teuing Sudah. Kita marane keraraon. ah keur kieu we Kang. Keur kieu we kumaha teh asa bu. Meureun urang katinggalina keur naon Kang? Oh mah teh Kakang. Oh nya katinggalina mah. Kalau ngorek sampean maraneh mah. Tah eta Kakang bener. Nah atuh kita tanya maneh teh. Emang ulah gitunya Kakang tanya ka maraneh. Ulah. Oh nya atuh ari kitu mah. Si Kakang kunaon teh ngomong-ngomong? Teuing bocah teh. Ku ulun siga ulen teh ngomong teh kana. Mantep kone ah. Hubungan da. Oh, Coba kuing urang tanya, Bu. sok aya kumaha deung. Kakang erek naon ka dieu teh? Kakang Asia gen batur ngomong teh. Jawab bebel. Us teh. Mah sia sabu punung si Kakang teu ngomong-ngomong di tadi. Nah jadi ka uwi we teh nya naon. Nah sia. Mantep kone cenah ngorek taneuh ah. Nah sia sabu si Kakang pu upahan. Kang atuh geus lah. Sok punung teh naon ku ini berjajan hati sia teh. Hah? Jajan. Aya ngantuk Kang jajan mah aya. Deung si horeng mah. Di ngadengek jajan mah ngorepak Ngorepak. goblok. Deng mana mati tadi nyeklan gitar, ari mainna teh bisa. Duh, cek saha tuh bisa dong. Sok coba mainkeun hayang ngadenge bisa mah mana. Yang ngedengelin? Ya kurang tunjukkan. Saya mah bakat main gitar mah teunan ah. Mau yang pandang yang Bakat main gitar mah teunan ah. Yang suka alus Tah kitu teuneun gitarna haringhang eta teh panas. Terus orang teman gitar naon? Mending aya mah maneh mah jagaan sawah urang jung. Sawah nu mana iteh? Tuh, itu nu hilir sawah nu hilir deket wahangan. Oh, deket wahangan. Buruhna weuh. Aya buruh nama, kelah gampang lah. Tungguan heula we mah sawah di ditu tuh deket sisi wahangan nih. Oh. Hatuh hek siap. Juk buru init. Si Kakang euy. Nitah tongnya euy. Ai nitah suka balik da euy si Kakang teh euy. Ari teh nitah da aing horeang da si mau buruhna nya tah deka. Bae ku aing titah we ah. Kang, mana keur naon Kang euy? Dedeung. Naon dedeung ka dieu? Urang teh Kang aya pambutuh ka Kakang teh. Tong ngabutuh naon dedeung? Ada mung kabage dicarekan ku dedeung Kakang mah. Mau ngabaturan di dedeung galak dedeung mah. Atuh ngampura Kang, geus ngagalakan Kakang kamari heuh. Nya tuh nya dedeung ku Kakang dimaafin. Deung teh naon ka dieu teh pangebutuh naon jeung Kakang teh? Kakang yang Kinder Joy teh. Hah? Kinder Joy. Hayang atuh dedeung hayang Kakang yang Kinder Joy mana Kinder Joy. Bener Kakang yang Kinder Joy, tapi syaratna Kang. Syaratna naon dedeung? Ulah nu hese-hese Kakang mah perkalian oge hiji kali hiji oge 12. Itu ya mah Kang, babari syaratna ge teu hese. Naon atuh syaratna sok buru sebutkeun ka Kakang. Syaratna Kang kudu ngajagaan sawah si Emang Akodir. sawah kodirna paling mana dedeung? Tuh itu tuh deket wahangan. Oh nu eta dedeung. Nya tuh Kinder Joy-nya ayeuna apa engke dedeung? Nyongke atuh Kinder Joy mah di mana-mana ge buruhna asup engke peuri. Wah nya ketangnya deung yang buruhna masuk panderinya. Wah tuh enak Kakang aik teu lah nya. Buru-buru kalele assalamualaikum le. Eta si Kakang geus nyaho ubur-ubur. Pasti asup ieu budak asup nonton TikTok nya. Oh Kang, waalaikumsalam ah. Deket wahangan cenah sawah kodir teh paling mana nya? Sampo eta uyung beureuh nya. Jagaan cenah. Waduh. Jagaan. Urang jagaan ayeuna. Wah, kalau ayam manuk cekang teh. Jagaan bakal dieu mah. Demi Kinder Joy Kakang rela menjagakan sawah Akodir. Anja. Jalan bunga teh? Nya, Bunga naon teh ngamina teh? namina Mega. Hah? Ih, jorang teh mah. Yang bunga nggak tahu.
Tidur nih kah? Awas ini nutur wae. Atuh nyadar. Nyadar naon neng? Tadi neng nutur. Heeh neng nutur ati tadi ih ek milihan bunga kata kaur aya neng. Ulang atuh nyadar pisan. Nya naon? Atunya. Samping. Aku Nah tuh neng make asup ka dieu. Keluar. Pantesan atuh. Eta kodi keur naon nempuan sampean? Iya Kang, kuku us paranjang nyata. Oh, paranyang. Atuh namung keuretan atuh kodir panjang gitu mah. Lain teh hayang ngeuretan nyata. Aduh, teu boga gunting kukuna. Di kakang aya tuh gunting kuku mah bade mah dipinjamkeun ku kakang. Nya ari daek Kakang nyokot mah hek bae. Nya tuh kodir gua urang canak ayeuna nya. Gila nempun lagi kuku panjang gitu mah. Ayo nya. Heueuh jung Kang buru gawat atuh. Kodir hampura laminya. Nya sok atuh. Bener ayeuna. Ayeuna Bener. mana gunting kuna benar ayeuna. Bener kodir. Kudu ngahargaan eta nya nu kakang lah. Heueuh sok mana ku dihargaan mana? Benernya kodirnya benek nempo aja gunting kuku kakang ya. Heueuh Kang mana atuh buru geuwat gunting kukuna. Bener. Benar. Nah. Ya, kodir. Iya. Kan tadi kodir buntu-bunting kuku. Ini gunting. Ini kuku tadi terus nyoplokkeun kuku nanti kakang tuh nu ieu tuh. Sok iya. Astagfirullahaladzim, Kakang lain gunting kuku nu kieu. Lain nu kieu gunting kukuna. Kieu lain. Anu kumaha tuh kodir kan bener. Nya kitu kodir masuk nyalakeun we. Geung teu kodir sok nyalakeun we ka kakang teh. Kakang teh kurang kumaha sih. Da emang salah atuh Kakang mah, lain nu kieu gunting kuku mah. Nya nu kumaha ieu teh. Pam bener kan eta gunting terus plus kuku teh kakang. Teuing kitu kodir mah. Mung ulin jeung kodir deui komo jeung isi dedeung mah kitu. Rek balik kakang mah gae. Poho eta lain yang kakang. Eta menang mau ke Pariji. Ke pulangkeun nya kodirnya mung pulangkeun ge era ulah kodir bye-bye. Astagfirullahaladzim, nya salah. Jadi tah mulangkeun nya kumaha ka Pariji deui. Dudung aya borodok kamarana nya. Tumben ulin ka dieu kasih sabuy. Oh nya Kang euy barudak aya mah leuweung kasih sabuy teh. Oh bener Dudung. Meni kesel urang duaan nya di dieu di rumah si sabuy. Sabuy lagi tingkah mana molor meureun deung nya. Oh jeung molor sabuy mah. Oh kitu cenah mah deung nya. Terus ayeuna urang rek naon atuh? Cicing dihareupeun masih sabuy kegiatan. Oh nya Kang bingung nya. Urang nyen kegiatan naon nya? Oh sarua Dudung. Dudung lapar teu kakang mah lapar euy. Ari ngomongkeun lapar mah sarua we atuh Kang, we ge lapar. Oh bener lapar kakang oge. Yang ada dahareun yuk. Neangan dadaharan ka mana ieu teh? Eta we atuh. Urang mauk yuk. Mau antur. Ah mung mauk mah batur itu mah. Make jeung mung aya maneh kawani di depan dikelekeun ku kakang. Tuh kenae pan ieu teh batur ge milik Gusti Allah maneh mah. Heeh, eta ge bener milik Gusti Allah. Kan anu bogana. Nya dung. Atuh ayeuna urang rek ngalah naon atuh. Urang ngalah itu urang ngalah jamu yuk tukangeun wahangan yuk. Ayo lah. Oh hayu. Oh adekku kakang apa eku duaan ngalana? Kumaneh we Kang ah we ngawagah. Oh atuh kakang we urang ngalah. Dedeung hoyong jamu naon ke kakang urang Aing mah pangalakeun. hayang jamu naon nya? Jamu boah. Oh jamu bohong. Oh atuh we cuman di dedeungnya. Oh kitu lah. Dedeung hayang jamu bohong. Mana nu asa? Tak ieu ciana mah. Nah, iya.
2 cukup. Balik di. Mana di si kakang teh lila nih Kak euy. Adem yo. Jamu. Aya ge jamu. Mana? Ieu we ah. Maling jamu boho. Ih kakang mah kitu nongingan. Paran cek didengar tadi cenah jamu bool, pan ieu bool kakang. Sabari ngadahar jamu tinggalian bool kakang. Kamu ah ieu mah lain jamu boho. Ieu mah lain. Pan cek didengar cenah jamu bool. Hah? Jamu bool cenah geus pan ieu tinggalian bool kakang. Dia mau boalan jamu nage. Kan ieu bool nanti kakang. Kamu gak bau begitu. Iya tuh kena. Itu kuat. Ya aing mah Ini modalnya ampun. bau aing kakang. Dia coba kudu teu. Teu aing teu boga wudhu. Sama aya we teu eta tinggal. Punten atuh mang. Naon eta naon? Saru naon mang teu punten ka urang teh. Sayang naon? Hayang kopi kapat dua karena we tidak hiji. Sok atuh buru teh badannya hayang naon we? Nah, orang mah hayang eta ya. Ayo budanya hiji. Rokona. Bae terserah. Rokona sih. Ayo balik. Lumayan. Dah, bawa eta. Rokona tah. Era-eranya sok. Kopina tah, rokona tah. Nah, gitu. Obat ulin. Kemarin Cibares duduk kakang seorang pernah ngomong mau ulin yang gedung deui sini. Banyak. Aya ada tuh si Kodir ajak ulin aku kakang. Pasti itu si kakang rek nyamper ulin ka dieu. Apa dia kenalan di dia? Jar ulinnya nyarangan dengan batur. Ayo beda tuh ti kakang tingali. Aya, setik Naon? di koko aya namanya. Ya iya Koko tuh. ya. Apal tuh kakang tas di mana? Di mana gitu? Kakang teh tas Jumatan aku dir mah teh Jumatan tadinya. Jumatan, Kang. Nya aku dir kakang mah tas Jumatan tinggal setelah make koko. Emang aku dir teh Jumatannya? Teu urang mah teh Jumatan. Kodir dosa siana mun teu ngalakukeun Jumatan mah. Barang siapa yang tidak melaksanakan Jumatan 3 kali diajab segitu remos Kodir. Teh kakang ngomong nih kau berdagan gitu, ampun. Ya emang bener atuh Kodir, kakang mah geus Jumatan, Kodir mah henteu. Oh, sia. Aduh kakang nyata ingat ieu poe naon? Ingat itu kakang make kieu oge meskipun bocah pondok kosong oge pan teh poe Jumat kan. Maknya Kang Jumatan poe Rebo dituna pan ayeuna teh poe Rebo. Kira aku teh nyaho, teu ingat. Bu. Poe Jumat bener Kodir. Poe Rebo itu kakang, poe Rebo. Saha poe Jumaah ayeuna mah poe Rebo. Amun eta mah Kodirna nyalinur dina kalender kakang mah da ana teh Jumat. Kakang enak teh lain poe Jumaah, poe Rebo. Poe Jumat Kodir ya Kodir mah mau ngelehan ka budak teh. Lain mau ngelehan kakang. Nya kalender kakang 2000 sabaraha? Hari kalender kakang mah nu di bumi mah 2017 Kodir emang aya 2000 baraha. Astagfirullahaladzim, ban aya teh lain 2017, 2025 kakang. Oh berarti kakang salahnya. Mun 2025 Verbo. Udah pernah tadi teh Jumatan teh sorangan ka mungkul. Ya pantasan atuh kakang Jumatan poe Rebo mah da moal saha da ayeuna teh poe Rebo atuh. Oh nya atuh kitu mah. Kakang era aku balik deui. Kakang mun boga budak itu geus meureun di alungkeun kauhangan bagian.
punten atuh mang. Hampura mang poho deui. Hampura sia teu ada duluan teh mah. Maaf atuh teu katenyo. Oh, baik. Heeh atuh heeh. Punten atuh mang. Oh hampura tuh mang teu haja. Oh, atuh ge. Cek, ya asem. Mana bang? Oh hampura mang teu haja. Teu kaja hurung sia mata sia. Nah, untuk beja-beja ket sia adek mata cermek aing. Ti bang cermeh hiji meuni kitu. Aing teh kena gurih mang euy. Teu punten-punten teu maaf-maaf, teh izin heula langsung kedewek. Cing sia. Or hampura tuh mang tong masang kitu atuh ngomongna. Oh atuh jeung. Maju mantap lah. Pak atas nasaha mang senang Nah cepet ah. Or, sa aing. Weh ket, manusna aing. Oh rumah hampura. Oh, atuh. Ding naon ini dia? Kerenuan kakang teh. Jadi ngampuranya kamari. Oh, Kamari geus ngasongan bohong. Rupanya teh kitu kakang mah jamu bohong dideung dimaksud teh dasongan bohong di bekal. Kakang ka mana ayeuna? Apa? Macam barang dahar ngan barang dahar, barang sieur ane teh kakang teh. Anu buhan biala. Aya we tah. Digengeuna kakang. Ngunanya nu kieu naon nu kieu mah ting naon. Kakang mah sayang jamu deui euy. Tapi jamu Ya kakang teh yang jamu naon deui atuh kakang teh? Ada mah kakang mah dedeung hayang jamu anu berair ge anu cairan. Aya tuh jamu air kitu deung. Ya aya atuh lah. Oh ayanya. Kakang teh teh memeh ka dieu nampo tuh di kebun Pariji. Urang ngalayu. Entong kakang di kebun Pariji mah geus digadekeun. Atuh da dedeung digadekeun ge meureunnan tanahna lain tangkal buahna bener teu bener kan. Heeh bener tapi Kang. Da buah jeung tanggal teh digadekeun. Ega teh jiga lah. Atuh heg kakang rek ngala ayeuna. Tungguan di dinya. Heeh ega jig Kang. Tapi awas ya ulah salah di kos kamari heeh. Oh moal dedeung. Itulah bye-bye. Tungguan di dieu. Kakang mah aya wae budak teh. Iyo tak kebun Pariji teh kebun jamuna. Tapi jauh ngalana. Apa jamu nu kamari we nya pake. Bae ah. Jamu air tinggal ngala caina. Itu caina. Caina sakumaha. Sagayung gitu. Sagayung ancong. Jadi jamu air pasti dia dong sukaun kakang di kasih jamu air. Dedeng pasti suka ku kakang diberi jamu air. Sagayung pasti sebeheun. Ih dedeng terus menunggu. Ah dikobok dah ku kakang. Ini bersih jamu air. Dedeng ya jamu air. Hah? Mana jamu air teh? Orang geus dicemplungkeun kana air. Kasih kakang make jamu diasupkeun kana cainya sagayung teh teh. Ya kan dedeng kan hoyong jamu air ya kakang tuh cina sakieu tuh sebeun teu dedeng ke mam jamuna. Ieu ge jamu ge kakang mah teu maok di papijing tuh. Cuma jamu kamari nih kalau sobat di bolan teh dedeng suka kan? Ya Kang, di kamari mana mah teu bener we hayo. Tuh bener kumaha dedeng mah kitu sok nyalakeun ka kakang teh kakang belaan ieu tuh. Nyokot cai ti eta tampian batu jeung gayung-gayungna ku dedeng malah di kitu-kitu di menye-menye kakang teh. Deui ngah kitu dedeng mah. Mung karena kakang mau bergaul jeung dedeng kitu dedeng mah galap. Kakang maek balik we, nyorangan, wahangan. Bye-bye. Geus jiga balik ka itu balik ah. Ya kencaina lah jamu nama. Mau mantep. Aja. Kak tolong ambilin karungna. Ayong nyemil? Pengen? Minum? Pengen? Oke, yuk. Soal minum, Mak. Haus gitu. Dina mata debu usah, Pak. Usah pula gitu deh.
Tadi inget tuh papedak jeung Abi di mana? Di jalan kan? Video mana viral sana kamari? Mana? Nu kamari. Lu mana itu? Kami bertemu orang yang lagi memungut karung. Kami bawa dia dan kami kasih minum. Saat kami bertanya di mana dia tinggal, dia bilang, saya pun merasa terharu dan dia pun ikut menangis. Like video ini agar kita bisa berbagi kebaikan ke lebih banyak orang di sekitar kita.